Sabi lulungan dasar gotong royong, sabi lulungan genteng ulah potong, sabi lulungan persatuan tembong, sabi lulungan. Anger Pak Deni mah lamun geus kaberangan teh. Kunaon Pak Deni kaberangan? Iya Pak, mita abi bapak istri serem komplek perasaan. Naon hubunganna sareng Pak Deni? Pas sama tuh abdi di Jepang di Jewa. Ari Neng bade ka mana? Angkat heula. Nah, tadi helm. Korea. Bahaya, Neng. Teu sayang kanu nyawa. Ah, dulu juga yang bilang sayang, tunggu nama ninggalin Neng. Tahun ka tahun teh dengan kieu jeung kieu we nih asa jaran teh mah jaran kumaha eta teh bawa santai we. Bawa santai kumaha ari Dede? Nyanyi bawa santai mau dibawa jalan-jalan usah yang belanja. Budaya Kota Sumedang. Seni bangreng kuda renggong. Paranti arak-arakan numpat budak sunatan. Cing Neng paenya. Nya? Di mandian ku Akang. Nya? Di ku Akang di mandian ku naon bisa pae kitu. Kurinso? Ih, Akang mah kan Neng teh geus meuli. Ituna sampona naon jeung di mandian ku Rinso. Da paehna mah lain kurinso. Itu kata anak kucingna ku naon bisa pae. Ku akan anak kucingna dipeureut tapi kagaring. Sudah tiada baru terasa. Cie, si Abi udah seneng gitu Abi ya naon Abi? Uniknya Abi teh lagi seneng nih. Jadi besok teh Abi ada yang undang buat ceramah Mi. Alhamdulillah Ya, Abi. alhamdulillah udah lama gak ketemu Mustami Abi. Nah, Abinya Ya. lain Abi, Umi teh rek nanya. Ari gaji 13 dikamanakeun Abi? Kan sadayana gini pasti ke Umi. Nya gitu. Umi mah hila panginten. Ari Abi. Terus ari ieu tuh atos naon? Atau sial eta mah Umi. Nah, sial kunaon bet siap. Sial ka pernah ku Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akang tos Uwi. Nya Neng, aduh. Ieu teh Akang teh dari awal. Nya, tapi dia terus konsultasi ke dokter. Ya, kumaha cenah cek dokter. Cenah cek dokter teh lamun hayang sehat jasmani jeung rohani. Ya. Hubungan suami istri teh sapatemon. Kudu poe anu diawalan ku huruf S. Model Senin, Salasa, jeung Sabtu. Oh, gitu Akang. Tah, ayeuna mah meubeung Akang keur nyarese gitu. Ha, ari Akang itu poe naon atuh? Sumaha, Neng?
Bobokeun atuh akang ai tunduh mah. Alah, teu boga duit. Kan ari akang naon hubunganana teu boga duit jeung sare. Bayangkeun ku Neng, lamun akang sare terus ngimpi hajat gede. Nyunatan budak, nabuh wayang, nabuh bajedoran. Kudu singa Depok, kuda Depok. Bayangkeun ku Neng mun akang sare eta rek dibayar ku saha, Neng? Daripada akang beungeut wirang, mending sakalian ke sare, Neng. Kan ari akang wa edan. Geus dar teh Jamil. Geus atuh mah. Jamil, bapak rek nanya. Saha di imah ieu anu paling ogo? Ya bapak tuh. Naha bet bapak. Bapak mah sarege masih dikekepan kene ku emak. Aduh, si Neng ditungguan di jam 2. Can datang keneh wae. Nah, telat. Laki udag, Terus naon hubungan anak? manehna eureun udag, Terus kuneng diantosan. Anger si Deni mah nya lamun geus telat teh karena piket datang isuk-isuk teuing bakal datang jam sabaraha si eta mah Kunaon Pak Deni kaberangan? Nah, penting ngurus abdi. Pan Pak Deni anu kaberangan oge. Bapak nu lebat mah. Lepat naon? Nah, atuh sumping namihelan abdi. itu saya yang bawa bahaya di mana? Alah, keur teu boga duit. Hah, naon hubunganna ari akang teu boga duit jeung sare? Ah, naon hubunganna akang teu boga duit? Oke, kanyut. Action. Aduh, si Neng tungguan di jam 2. Can datang keneh wae. Hari ini Gus. Naon? Gancang maneh nyumput. Guru maneh rek datang ka dieu, gara-gara maneh teu sakola kamari. Namun, Da kamari otong sakola bebeja bapak maot. Bapak nu nyumput. Nah. Thank you.